saparangling juga dia teh ki. Nah, ayeuna mah kan segala pake zaman perubahan. Nyata mata barangnya saparangling gitu. Harus dilatih kadinya. Lah, nyata naon deh? Buah cau. Ya Allah, ini buahan dia cau. Pada tete sakieu nih buahan. Tapi ieu dua. Ya buahna nya teh ki. Buahna atuh. Jantung. Oh, aja kuring teh buah ya teh. Oh, juga buah. Enggak jantungnya. Lap yuk. Ai buahna nu kumaha? Tah. Oh, geuning deui itu aya. Oh, ya teh buahna nya. Buah. Bisa didaan teh? Bisa. Coba sok aki cobaan. Wah, atuh da ieu macan dia asak pentil keneh, bukan tidak teuing ka ngaing mah. Anu disebut buah bisa dihakan meureunna? Bisa dihakan, ngan lamun keur kieu dihakan lain keur ngolemong. Oh, gitu. Tapi asalkan bisa. Bisa. Oh, caunya. Kuring mah kita rang ada cau. Sarua aki ge tarang ada cau. Sok cangkangna. Oh, sarua itu. Komo nu kitu mah tara. Tapi cenah kolot baheula gitu nya. Masuk ngadarahan tanpa cau bener teh. Bodogoa. Tah, ieu teh sajabati. Dahar oge urang balik teh bakal tumpak ieu. Nah make geus rakit we. Pan mani teh kenana dinu kieu. Akhir mah geus nyawaan mah. Nah, ayeuna we ente nyahun da geus modern. Di kumaha di gebugan mayit ku tanggal cau. Dirinya mah geus mayit digebugan. Dikitukeun tah. Dibeukeut uka awi. Ayeuna mah da modernnya make nu naon karanda. Ayeuna mah lingkarana, atuh keranda. Kuring teh karana, Dion karana wae. Keranda pasaran. Jadi cau mah dipikir ku kuring ki nya loba manfaatna. Nya. Udah tadi ieu cenah kan di angun gitu nya. Ieu di dahar harus aki tadi. Ieuna keur ngamanian mayit. Tah berarti jelema teh kudu siga cau tanggalnya. Tah mun bisa mah kudu siga kitu. Malah boro-boro daunna, buahna, jantungna ieu ge bisa bermanfaat. Keur naon tah ki? Keur sasapatuan baheula mah budak baheula mah. Ya berarti cau teh loba manfaatna nya. Keur manusia. Loba. Tinggal manusia syukuranana. Bab daunna oke, kita bisa pakai keur leupeut, keur buras, keur niuhan. Iya, bener. Nah, berarti hirup siga cau teh ngeunah nya. Ngeunah. Jadi naon kitu tah ngamanfaatkeun batur. Nah, ngamanfaatkeun naon ki? Ngamaha di keur manfaat keur batur. Manfaatkeun batur. Daun cau mah boro-boro hejo keneh geus garing oge eta teh masih keneh bermanfaat. Keur naon tah ki? Daun garing kaliras ka jisim abdi. Sok ingat gitu lah. Kararas nya. Kararas ka jisim urang. Bakal paeh urang nya. Oh, kitu nya. Mangyan ku ieu. Da lamun hirup hayang siga cau kumaha urang teh manfaat gitu. Tah eta mah tergantung urangna. Sebab cau teh pikiran barakeun cara urangna. Cau cara urangna. Ya we oke ya. Ayo. Gusti Allah nyiptakeun tutuwuhan. Mahnya nyiptakeun tutuwuhan teh jeung kagunaanana. Pada cau bieu apa nih? Oh, manfaatna. Tuh. Ki tanggal naon eta? Ieu mah mun teu salah cecenet. Oh, cecenet teh nu kieu. Jadi aya net. Jeung zaman kiwari mah net. Nah, padahal geus baheula mah cece. Net. Oh, cecenet. Cecenet itu. Nu ditareangan ku urang kota teh ieu ngeunang cecenet. Nah kunaon make ditareangan?
ieu teh piubareun nyeri cangkeng. Oh, panyate buronan di kota. Nah, iya teh. Oh, piubareun gitu. Oh, keur ubarna. Ubar. Memang ieu teh keur ubar. Cenah ya antara teh keur ubar nyeri cangkeng. Malah mah anu sok loba ditareangan mah cecenet sawah. Da kumaha bedana tuh? Ai cecenet sawah mah daunan teu kieu, tapi buahna mah hampir sarua. Eta teh sok dirabut, ieu ge malah mahal. Dina YouTube mah disebut teh ciplukan. Cenah mun teu salah. Ciplukan. Cik coba ajarona teh kumaha teh? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nah. Tiga naon sih? Sigatan monyet. Sigatan monyet. Ada tahun monyet saha? Nah, anak monyet itu sok gagaro ai pucungul nu kieu. Kan ieu mah hejo. Ai si monyet mah beureum. Beureum. Bagaimana lain cece monyet, tapi cece net. Cece. Yuk enak orang ngapain? Ayo. Lega kebona si Aki teh pirang-pirang kepelakan teh nu sur manfaatna kinya. Tanah Abang luas. Hari itu tanggal naon di wae ki. Jagong nih lo, rek bakar jagong ya. Mana jagong? Itu. Eta? Wah, bukan nyaho, itu mah kaso. Kaso kurang kota. Coba jagong nama. Jagong anak mati unduan dia. Orang deketan jagong. Aduh, gimana dia bakar jagong. Tapi tuh buahan ki. Tapi mana buahna itu jagong teh, tapi buahna ada. Kita kieu, kita lain jagong, kan samaruk didinya mah jika jagong karek jadi. Emang? Tapi sebenarnya lain jagong. Iya teh disebut teh kaso. Hari kaso mah anu sok peujeun tahan genteng na imah. Eta oge kaso ngaranaan eta mah tina kayu. Keur sampai saja dispreng. Ari mah kaso tatangkalan. Jadi lain jagong biasanya ki. Lain, ieu mah kaso. Jika kaso sejenis kaso. Padahal ieu mah sabenerna sulanjana. Jukut paranti para sapi. Oh, anu sok dijieun kurung manuk baheula. Nah, eta mah kaso. Eta hade dijieun kurung manuk nih. Komo dijieun kurung manuk geus hade komo kurung jelema. Wah. Tah, ngeunah meureun kaso kieu nya. Ngeunah, komo nu paling ngeunah mah. Laguna geuning. Wayanya ingat teu baheula. Benar. Coba ge lagi bari ngareng keneh. Pamun teh geunaheun. Ayo tuh orang nyanyi. Orang nyanyikeun. Nah. Ngeunah kaso teh. Lagu teh tadi. Oh, ayo. Kaso pondok, kaso panjang, kaso ngaroyong kajalan. Sono monok, sono nganyang, sono patepang di jalan. Wow.